Cirina kumaha ya rahmat Allah teh sing nyaah we kapada makhlukna Allah. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Pek anjeun pikanya makhluk anu ada di bumi maka bab mikanya Allah dat Allah ka urang sadayana. Bujeng-bujeng ka makhluk anu berakal ka manusia kasato ge dihargaan. Ku abdi sering diuningakeun Sayyidina Umar meser manuk piit kapungkur nuju patroli Sayyidina Umar teh meser manuk piit nu dikukut ku murang kali digulang kape eta manuk piit karunya Sayyidina ka manuk piit dipeser terus dilepaskeun harga manuk piit eta harga manuk anis anu puluhan juta pagi manuk piit mun ayeuna 5.000 perak eta manuk piit teh dipeser dilepaskeun ternyata meureun jigana eta manuk piit teh ngadoakeun gitu Sayyidina Umar kaimpenkeun Sayyidina Umar ku sahabat anu sanesna dibukakeun pintu rahmatna Allah teh lain kulantaran seueur tahajudna Sayyidina Umar lain kulantaran seueur ngaos Qur'anna lain berehan kata tangana tapi ternyata nyaah ka manuk dihargaan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama komo deui nya kajalmi komo deui nya kajalmi ka manuk ku Allah dihargaan dibukakeun pintuna rahmat Allah komo deui urang nya kajalmi. Eta da intina ibadah maka dinya nyaah apa pada urang da Allah mah teu perjogieun ibadah salat teu perjogieun puasa Allah teu gaduh teu perjogieun da magoni teu perjogieun Allah haji pahala haji tapi naon ibadah teh jang urang salat jang urang puasa jang urang zakat jang urang haji jang urang anak-anak naon robah akhlak urang di mana urang paratos robah nyaah we kata tangga tah eta jalmi nu bakal hayang rahmat Allah di mana urang nyaah pada urang nyaah anu janten sepuh urang nyaah anu janten raka-raka urang nyaah kata tangga urang nyaah pada urang ieu mah ngaji balik pangaosan ngahina batu eta teh jalmi teh kitu teh hideung asa panglombetna surga asa manehna pang Islamna batu teh neraka we batu teh neraka manehna we pang surgana teh hade da teu apa emang Allah masahan surga ka saha aya jami nu dipasang kunci surga Gusti Allah teu aya eta teh tos tetegenan kana amal teu kenging lamun urang tetegenan eta teh tos sakedik rahmat Allah tos sakedik roja kana rahmat Allah. Ibu nikah